Hei, atik kasimu, ulah umangku gede hulu anika. Rasakan kasakin pula dimasakan bayu bajra wala andrakala. Bayu angin, bajra kilat, wala cahaya andrakala gelene. Angin topan tali wawang guluk itu gelaksana gelene kerentetan. Jumegur li lamak jala tadi. Lo batin diajak nyarita. Gerak seret tadinya. Kanca, sampak. Tansah nyembah kang pinuji sang tanta medal undang wadya balamangku rumah kang para wadya anampi daun nira kan wonten kang samya kantun amung anggon nembe beda para prajurit giling musilan jagat suralaya tarung pagulung-gulung perang pagalang-galang sora gugur sakapitu sora gelap kadiliman gelenek perang hanggalan ngetruk lindur handarwan itu teneng ieu ludeng itu gagah irongkah itu sakti ieu amuk sadaya asora amuk ngangge pakarang perang di antawisna pedang tamsir gada bindi candrasa panah lan lingkung sajorelat hancak katigas kumangsa kurang tenen dihandelum siang gesan samperencak tunda dihanjuang siang gesan alai
gocap kacarita nyata di negara Pringgendani. Dewi Arimbi anu nuju ngaayun ambing jabang bayi bari tekendat muji kana Rahman Rahimna Gusti. Wujud syukur kanu agung dumeh kurasa bingah kenging anugerah nu mangrupa pangleler asihna nu maha suci. Nu baris jadi pangwaris di Pringgendani. Dewi Arimbi nembrakeun kanyaah bari tuleh mapakeun tareka miharep mangyutah hikmah. Tur dina kalbu cumeluk ngabageakeun nu anyar datang. Bagia cunduk anak Kanyaah indung ka anak. Deka ukur kuluhurna tangtung gunung. Moal kagambar ku ngaplakna cai sagara. Salapan bulan indung ngandung tematak ngajadikeun indung pundung komo bari jenguyung. Satungtung indung ngakandung berat nangtung susah ingkah jeung ngalengkah daringkang kahalang ku jabang bayi nu ngancik sajroning rahim. Teu ieu indung aral subaha salawasna pasrah kana kadar nu maha kawasa. Tigin kana tali maranti nu jadi cukang lantaran gumelar manusia ka alam dunia. Sabulan kumambang 2 bulan lumenggang 3 bulan ngaherang 4 bulan umumpur putih 5 bulan mangrupa 6 bulan usik 7 bulan malik 8 bulan congeang nunggang di Bali 8 bulan alal medal kadunya canrengse ku kalungse sesareng pasrah raga nantun kenyawa antara Waluya jeung Palastra
jabang bayi ngabangingik merdih cai kaasih. Indung luluh kalbu ngecelaken cai rahayu. Cisusu indung nyarungsu jadi balung jadi sumsum. Ngagrat saparat raga jadi daging jadi urat manggehan jangga jeung jiwa. Sataun landung tahun kadua murukat tilu budak mimiti leleng kahalu. Kabungah indung minuhan kalbu. Tahun kaopat budak diajar cumarita beri pepeta. Kanyaah indung ka anak marapak lir inten permata. Carita kanyaah indung ka anak moal tamat kuriwayat. Najan tepi kapoe kiamat moal aya layar pamungkas panutup catur jeung galur munggu kitu sifat nu jadi indung. Kanyaahna nganteng lir ibarat benang moal kapegat kupati. Kanyaah anak kakolot lir sakotret korek kayu api. Kitu katang tuan anu aya di ieu dunya.
inci berlamang sabaradaran sabaradaran uputon kembang pengaton pangsihat inuang ya hati mangkersana Arya Warakudara kairing hingkang garwa Dewi Arimbi lan hingkang rai Prabakesa nutulih nembrakeun kanyaah kahingkang putra nyatana Bang Tutuka harsa ngandika Bima pangandika nirak mekaten Belis bojok Kakang Arimbi ulang ngerasa bagja Bang Tutuk agus medal gayala laras pangaulaan kaulanu kabungah minuhan rasa dina danget ieu naon rupi nu ngancik dina ati sanubari yai pribadi ningal waruga Jabang Tutuka estuning sampurna lahir pikeun rai ngaraos tingtrim kaulanu ngarasa bunga rai teh oge aang uing milu bunga kuayana Bang Tutuka medal ka ieu dunya kanyaan nu mancaura jeroeun dada moal kasilih ku pati kapegat ku mangsa hayang hirup jeung paeh babarengan anaki Tutuka ajeun waruga paman pejabatan emang kudu papisah jeung hidep anaki pokona mah emang mah rela korban we keur hidep mah borora raga badag jeung kadutna nyawa oge ikhlas dipasrahkeun demi kapelentingan hidup nyaan eta teh lo lain ukurna leta kanya emang tembus dina jero kalbu kareueus kadeudeuh pageuh dina angan pokona mah tamplok we tamplok tuh geningan panona ponta hayang dipaku jigana ojo modar anak aing dieukeun rek ditimbang ku aing nang ning kung anak aing paling oke lain eta menit nyari ngegedek surana mah geus eueuh ka dituna ya. Coba mang lagu Ayun Ambing ya di ayun-ayun kan bari sales mang na Eli bari sales mang na Eli ayun ada dong sia aing hayang ngeong eueuh sayang ulah masih kedanan pugo aing teh bodo reog dulu nyaring budak lagi atuh teman nyaring ya tungtung nama budak boro-boro bisa hees kalau kan ngarengken mang
Tadi orang teh mungeun nyusu, Mang. Hayang naon sih? Mungeun nyusu. Atos ulah areureui teuing. Hawatos kabang-bang tutuka ka dieu kasep ku ibu bakal dipepene urang ayun kula gunut tumuwuhna kalbu ibu. Urang timang ku haleuang kaheman gerak tandang nemenan beurang jempling indit ka peuting. Sing ting trim pinanggi jeung kawening anaking. Wala kritek kapi ati ku saban diri kabagjaan kapi cangcam ku ungaring kang hirup cucung kapi catur ku sakur tangtung klel penda bareng Dewi Arimbi nimang hingkang putra Jabang Tutup kasurak dening wong pagersari alat dia alat dayu nula atau darap nulis sama kopi beruk ya lu apa nama drong sit kumang ngaya merada dirada di wak ngaya hati lunak aku namiji gue kapngat napaya erus kaya lalu daga jembawat aya lalu daga jak danyam awabit petihan ngap salah aman hala namira uy Isak nenu darkubar na purang lain duduk keluar tanan galak nuan. Ini galak ahamu. Menurut kata lubar ahli sakap isra nabu sulak isung milik dasar na purang lain lakab isna. Ana matu. Upi sakit apa kana tanau upinun. Sungguh gara gani mata dun, aku nak dalam umat pun nak usumbat dan terus nanu yang asli buruk tadi. Hayo, dewa nak terus kitab siap disiap ilawis tadi. Kita aku bicara nak dawa anak badan, aku bunga bundet busnang. Awin naujud nuan. Hari apa? Apa? Nikah selalu kini. Nikah sebudak deh. Untung tengarah kamamangna. Mencilum hati mai. Aturan wilujeng sumping ayang. Mangga sing raos linggih betah tumaninah namrakeun sabda amanah. Nuhun Nyai Ratu. Nuhun. Bang bagea salira tembus katutunggul kalbu. Allah. Tandaning istri nu surti taya pepedut halimun rumangkul marah mai ramah mapag kasembah. Nuhun Nyai. Sugeng rawe eyang ing bumi prigendani. Marak mangkene gelar sepapan maring kula jaluk maklum ora bisa sinembak kaya wong liyan. Ih ora dipino gawe sena tenanau guning aya gegeden damangkulan sae kala bendona rusak ngaran aing euy. Bendo cenah sanes bendona eyang bendana ari bendo masuk dianggok kuno ajan ya mun dalang mah make barang-barang semplak teh tah mun peci dipakena ku anu remi sok aya geuning dipakena teh di palangkeun teh
pangapunten eyang tacan raat kesang sesa lumampat tacan rehe kacape putra kajurung kututungkus kalabu dumeh menak karewas salira eyang kersa rurumpaheun rusuh kapihatur bade engal tumaros aya pikeun saeun naon anu mawi eyang kersa sindang lumungsur kamar capada nyungsi bumi pring gendani inggis kubisi rempan kusugan bili aya pawarta nu matak mawa tugeunah manga sae wakca balaka kaulanu Nyai Ratu kieu satemena eyang sejak nganteur kadeudeuh jajab rasa kanyaah ais kaasih ti para juata sadaya kumedalna putra Andika wastana Bangbang Tutuka ngiring binga nu dipamrih mugi jabang bayi hirup urip tur jadi pamatri nagri mangrupa pakusarakan pamageuh lemah kanyaah ti sagedengeun eta eyang perlu muka wacana yen kiwari jagat Suralaya keur ewuh ku bancang pakewuh ku ayana karaman nu ngajora kaendran para juata ti hot-hat ngahadang amarah para penggawa nu diluluguan ku Pati Kasipu istu kaayaanana lir luntur pangaruh kalayan numutkeun katerangan nyata ti para juata sadayana teu aya deui pipatieun para durat maka kajabit ti putra salira nu katelah Bangbang Tutuka kitu edan si Tutukan nembe medal di kongkon perang kanggo mayunaken satu ing maniloka apa boleh percaya dewa karo aku aja anak kula ngarepaken karaman wis aku bae sing maju nyirnakaken karaman sing wis manjing Suralaya angger sena lain eyang teu percaya kana kagagahan salira ju tapi eyang teh mung sakadar ngadugikeun ti eyang hidup yang muti jagat nata pramesti Batara Guru yen teu aya deui pipatieun Prabu Pracona iwal ti putra Andika nyata Bangbang Tutuka kitu ku para juata kudu teu neuleuh manya euy karena kaayaan Jabang Tutuka apan kasawang beureun ku sadaya yen Bangbang Tutuka boro-boro ku bisa perang cacakan hudang sorangan ge can bisa cacak dewa teu mangga pulia komo orok nu kakarak 7 poe umurna teu mikir atuh orok mah boro-boro ku gelut nyiduh ge teu mampu teu malalikir dewa teh keur naon jadi dewa rek nyalakakeun mah apan tugas dewa teh nyalametkeun ari hok ayeuna rek diaduhkeun Bangbang Tutuka sarua we jerek ngawadalkeun anak kula ka pati mending ge aing we wadalkeun mah teu manas teu panasaran aing ngapae ge Tukituna anak tegablek, pamajikan tegablek, banda tegablek. Nengok terus. Kala bendana. Kula ngerti kana kanya anjeun ka Bangbang Tutuka, tapi hal ieu lain wungkul ke kepentingan para juat anu aya di sawarga. Syariat nama keur nyampurnakeun Bangbang Tutuka pikeun cikal bakal satria pilih tanding. Ya. Malah lain sakadar harapan rahayat ing kendani isuk geto Bangbang Tutuka bakal jadi bebenteng amarta nu matak wayana eyang merdeh kalaranjeun sakabe ditedari dona Bangbang Tutuka bakal dibawa manjat ka jagat Suralaya. Nah para juata bakal tanggung jawab lamun aya kutu kieu ka alo kula. Boro-boro kutu bunguk salambar getihna satetes napas sadami eyang katut para juata bakal ngaraksa kana kasalamatan Bangbang Tutuka. Kabalikna mun aro kaula panggih jeung cilaka
tangtu para beraja bakal ngajorak jonggring salaka. Naon jaminan namun bang tutukat cilaka sak omo nepi ka berlaya. Nyawa eyang katut nyawa para juata gantina. Eyang nah para juata moal sulaya kana janjina. Risiku bisi pun anak kena ulara perlaya memeh dewasa. Batan pun anak nu janten korban mending putu panjenengan nu nyumponan tanang nyikeun karaman di kaenran kaulanu. Bang tutuka mah tacan mangsana nyangling buana najan mangrupa dharma dapugut tacan sawawa pikeun dirina sebaraga ka para juata. Nyai Ratu muntea bang tutuka ragana paturai jeung nyawa. Eyang katut para juata sanesna sayogi nampi hukuman pati ti Nyai Ratu katut pangeusi bumi pring gendani. Lamun memang itu katang tuan, iraha kasanggupan eyang mulangkeun bang tutuka. Perkara eta eyang teu tiasa nangtukeun cu. Tapi keyakinan diri mualami jabang bayi muli deui ka pring gendani. Kawidian upami eyang ayeuna mulang ka kahyangan ngabantun bang tutuka. Lamun kasalamatan jonggring salaka aya dina dampal anak kaula. Nyatana bang tutuka anu tangtu isuk jaganing geto bang tutuka bakal menang anugerah ti para juata. Nya. Nah perlu jengkula pikeun yang harapan Prabu Pracona. Tekadah sena. Tekadah. Upami kitu eyang neda pamit. Nyai Ratu wayahna saheulaanan. Sing salamet anaki. Hampura. Lain eyang misakeun kabagjaan araranjeun hidup tangtu miharep bang tutuka jadi manusia anu waluya tur hirup pinuh rahayu. Tekad para juata ayeuna bakal nungtun bang tutuka kana jalan kasampurnaan di kantun api lenggah. Mundur mapulia mamriting nirayang rana. Mundur mapulia mamriting nirayang rana ing pangakona. Iya sangat bima. Bangus lampah nak nyata panji nurada kabayan dewa. Kumalayang di madia gaitang mawa jabang tutuka anu masih kene orok. Pikeun nyegah angkara murka di jagat Suralaya sabab para juata teu aya anu mangapulia mayunan kadigjayaan Prabu Pracona kajaba ti jabang tutuka. Kurang tenan dihandalem siang gesan sang perencatuna dihanjuang siang gesan alari. Sumangga urang pecatkeun nyata Sri Batara Kresna lan Arjuna putra Pangapandawa kairing para pawongan Lurah Semar Badranaya Astra Jingga Udawala lan Nalagareng pamedalipun lumaku. Kakang Semar Badranaya kadieu heula sakedap Kang. Mangga ngiran juragan lagi. Dimas. Yai pe adik Kakang Arjuna. Mangga kaula nikah. Pun boga di rumah saya norang tiduran. Kubalas nampini kumalas penuh kurang tumari rumah kurang di rumah sa. Yai pe ade Akang Arjuna. Kakang geus angrungut tembang rawat-rawat pikulan kalawan gendongan tutul kadilaren Yai. Beja kalawan pawarta nu katarima ku Kakang. Yen tuang raka Bima kiwari parantos lahir tirahim Dewi Arimbi hiji jabang bayi nu parantos dijenengan nyaeta bang tutuka
can wayah akan ngalomo ka penggendani. Yuk kumaha lamun sasarengan ka Kang Badranaya. Ai, Mangga ngiringan jisim abdi Kang anu. ngiringan si Mabdi. Ayah lumut kena batu, ayah kuya di muara. Kedah lumut kena waktu, di dunia urang ngumbah. Cukut laut jadi akhir, tiga pisah papa paparya. Kudus dari indek saiki sabobot sepi handi. Coba lah, tadi buru sih ya. Sapangkir merong kumain wala kendang esenanya impian. Emotung tentunya sian. Rahmat no awang ada di sini. Lamun leungeut jangan dengerin kuat nada kukariwe pacuan neng ibu ulah muna maksud mah mun maksud pinanggikan. Katunduh-tunduh ngadekeun lagu nu kitu. Lah. Atuh lagu nu zaman ayeuna we, lagu budak gaul. Lagu nu kitu mah teu matak. Dah. Nya kitu kos batur lagu mah. Nu kira-kira batur ngarti. Ieu mah lagu nu kitu. Oh, ya iya dong anak gaul. Beda loh. Anak siapa Kang itu? Hah? Anak siapa? Oh, masa lo kagak tahu? Kan anak gaul. Lain euy. Batur mah geningannya hirup di alam dunia teh pinuku kabagjaan. Boga kulawarga, boga turunan. Seperti ayeuna Juragan Bima. Boga anak ngaranna Bang Tutuka. Tuh. Pasti we teh anakna oge. Nah nu kertas-kertas teh euy. Euy dingin. Rasman. Biar manehnya. Karena mana tu ayah guru mana dah diharap. Mana? Oh, aku yang kudu nangtung wah. NASA. NASA teh singkatan. Naas, sakna sarap. Jadi NASA teh Raid. Rana randa. Inna industri. Jadi ngeindustrian randa mainnya mah. Ngarana nu aralus Rasman. Ari ras teh.
buras aiman manuk jadi buras dia kanan manuk Cocok Kang, cocok Kang. ya garoreng patut ngaran Suami hari kumaha Kang? hari Poe sama. ai hari teh poe hari mah garing terus ngaran mah atuh nu pantes mah tah ludi naon nyambung jurig lain ngobrol-ngobrol ieu teh kamarana batur menit iseun nya Darah rinas Kang ah. hah Bener, Kang Sion cenah. sieun kumaha Eta kan keur gujrud pan di sawarga. oh nya Nyungsi Kang nyungsi. nyungsi Aduh wae dina TV. wala Mamuk. aya kajadian Kang mah udah kurang ogo anak gaul tapi teu nyaho gaul. ieu nya eta gauna aing pan nyawa sorangan gauna jeung tukang bonteng Karawatan. Akang mah rarat-rarat ka bedeng wae tidak. tah kumaha ngaran jelema mah Tahyana Hei, ari tah teh tahu hei. Ayeuna teh nasi. Jadi tahu mana teh nasi. Nya eta gitu. Subuh jeung tahu. nu matak geus nu pantes mah panasa Nah, sampai dibalikeun Kang. naon Asan. asannya eta kumaha mun Naon sih eta? yang siri wae aing numpona lah kumaha lamun urang ayeuna ulin ye ka kuburan ya Lain ari Kang. Udah ka mana eta? eueuh keur gering Wah, tuh. aing ngepower eta Ngadengieun mah ada teh teh. tah si kehet mah aing cager-cager disebut gering dasar deleka sia mah emang naga hirupna beda jeung batur sulit ati belang awak sia mah ieu nu matak jaga ge sia engke eta tangkurak sia bejat buset eta sidawala aing cager-cager disebut gering Biakeun berkat berenang. dasar hirup seuseut sia